nyata lalaki mah sok datang ka awewe sabab biasa lalaki nu inget tuh anu hayang panggih itu maka lalaki nu datang awe anu didatangan itu sabab ku Allah dipaparinan nyata sifat syauq isku mahabbah mawadah anu simpen dina hatena pamegan hatta sorot sehingga jadi sahawa Siti Hawa eta asana langkung sae eta asanuman panggelis-gelisna istri Pisamawati anu tetep ieu man di pirang-pirang langit balaat di jeung bumi wasoro sinareng jadi saadamu kang Nabi Adam eta asaku leuwih kapelet eta asaku man pangkapelet-peletna jalma Pisamawati anu tetep ieu man di pirang-pirang langit balaat di jeung bumi suma albasaha saterus rangangguan ka Siti Hawa sallallahu Gusti Allah ta'ala hanal Gusti Allah sab'ina ku 70 apane hulatan mahkota min hulalil jannati tina sapalina pirang-pirang mahkotana sorga wa tawajjaha jeung ngamahkotaan ka Siti Hawa jeung ngamahkotaan Allah ka Siti Hawa wa jelasaha sinareng nyalikeun Allah ka Siti Hawa ala kursiin kana luheureun kursi minta habin tina emas suma aikodo salajengna Siti Hawa parantos janten nya ngawujud istri anu kalintang geulisna nya salajengna dipapaesan ku hal-hal anu matak pikareseupeun pameget ku Allah taala Siti Hawa di mahkotaan diangguan ku angguan anu kalintang sararaena 70 lapis. Oh. Berarti teka tinggal orat kade. Anu sakarola nyangka jelema teh asalna teh tenyom cenanya monyet spanse atau oa eta we meureun. Asalna anu nyebut kitu meureun monyet mah nya geuningan asalna jami teh tah Kang Nabi Adam. Pangkasep-kasepna jami Siti Hawa panggelis-gelisna jami baik nu aya di dunia maupun anu aya di langit pangkasepna panggelisna Nabi Adam sareng Siti Hawa eta si Darwin tanya nu kitu pateu teh tak do nu sakarola wungkul teu ngaji geus we tauhidna lancur nya matak saudina kitab Nasoihul Ibad Kangjeng Nabi misaur Allah taala Allahu yubgidu kula alimin bidunya wa jahilin bil akhirah ngewaeun Gusti mah bendu pisan Gusti mah nyata ka jelema ari dina bab kadunyaan muni palalinter ilmu politik ilmu komunikasi matematik IPA IPS PMP komodi korupsi mah palalinter bahasa politik mah ari bahasa agama ari ilmu agama bararodo teu bisaeun Quran teu bisa nulis Quran nulis Arab teu bisa naon jampe salat jampe wudu ditanya pambatalan salat pambatalan wudu teu barecuseun tah Allah ta paling mikangewa ka jelema pinter dina bab ilmu dunya bodoh dina bab ilmu agama tuh ya Allah enak teh geus ngagayuh Muhammad euy ka zaman kitu teh pinter urusan dunia walaupun cicing di kobong santri teh bisa komputer bisa nyeun HP nyeun mobil nyeun kapal nyeun bom tapi ditanya alfiah mararogok jurumiah tarapaleun tasrifan komode anu 40 hiji bab anu 30 salapan eta apa ngerap da apaleun johar maknun teh apaleun teu caritana di kobong geus loba gitu ta Allah ngewaeun ka jalma nu pinter urusan dunia wungkul bodoh urusan akhirat naudzubillah tos tah geus kitu uleukeun Siti Hawa geus dipapaesan dicalikeun dina kursi tina emas tah Kangjeng Nabi Adam anjeunna nuju situasina antara kulam jeung gugah teh
suma aya kodok saterusna gugah saadamu ka Nabi Adam alaihi eta tetep ka Nabi Adam asalamu ari kasautan wa aradoha jeung ngasongkeun Allah ka Siti Hawa alaihi ka Nabi Adam panadaha maka ngagero ka Siti Hawa saadamu ka Nabi Adam man anta man ari saya taanti lah man ari saya taanti salira waliman anti waliman jeung saha waliman jeung eta saha anti ari anjeun begitu Kanjeng Nabi Adam gugah Siti Hawa nyamperkeun piwarang Gusti ruas Nabi Adam hehehe saha cenah ieu saha ieu teh saha itu tuh teu cunihi Nabi Adam nya disamperkeun istri teh teu ditaro saha cenah neng teh ieu saha ieu teh saha tuh pakolat maka ngadau sahawa Siti Hawa holakoni geus ngajadikeun ka abdi sallallahu Gusti Allah taala hal Gusti Allah li ajlika karena arah-arah salira cek Siti Hawa diwalar jisim abdi teh belahan jiwa salira kayak ngadamel Allah anu dicawiskeun abdi teh kanggo salira oh aduh pakola maka ngadau ka Nabi Adam itini ini kudu ngadatangkeun ajeun ka kami kolat ngadau Siti Hawa bal anta bal atat kolat ngadau Siti Hawa bal atat balik tak kena sumping salira saur Kangjeng Nabi Adam oh salira teh kayak ngadamel Allah jang kami kadia atuh kadia Kangjeng Nabi Adam kumaha walara Siti Hawa so Siti Hawa sanes abdi anu kedah nyamperkeun salira tapi salira kedah nyamperkeun ka abdi gitu tuh mata kula heran dan geus aya cerita na kieu pamegat nyamperkeun ka istri lain istri nyamperkeun ka pamegat ayeuna geus aut-autan jamana awewe neangan lalaki di tangan awewe nah geus aya gitu teh ayeuna mah satuluina pakola ieu tini pakoma maka ngadeg saadamu ka Nabi Adam wadahaba sareng angkat Nabi Adam ilaiha ka Siti Hawa atuh kusabab Siti Hawa miwarang anu naon nyamperkeun anek salajeng napan manah ka Nabi Adam geus dipaparinan sifat panasaran sono nyaah deudeuh bogoh resep tah maka Nabi Adam katarik ku hawa-hawa eta nya ngadeg salajengna angkat nyata nyaketan ka Siti Hawa alaihissalam pakoma Adam wa daw ilaiha pamindali kal wakti mangka tina etikawit eta waktu jarot berjalan naon al adatu adat tadhabu angkat atau yadhabu angkat sarojulu pamegat ila mar'ati ka istri tak saya cerita kanya Nabi Adam anu nyumpingan ka Siti Hawa maka dina bab perjodohan anu nyamperkeun teh nyaeta pamegat ka istri mata di sunah khususna aya adat nyaeta seserahan atanapi sok disebut deui acara ngarungrum atanapi acara nganterkeun calon panganten pamegat kabumina calon panganten istri tuh nya ngabring kayak ceritana seserahan teh itu neng oh bisi pajarkeun eueuh katerangan anu nerangkeun acara pamegat nyamperkeun ka istri dina raraga nyata bade pernikahan seserahan teh cing urang teh ieu kateranganna dongengna ieu pamin dalikal waqti jarotil adat yadhabu rajul ilal mar'ah palama koruba maka dina waktu sacaket kanjeng Nabi Adam min haka Siti Hawa wa aroda sirang ngamaksad kanjeng Nabi Adam ayumida kana ye nyepeng Nabi Adam yadahu